tentang hamba-hamba Allah nu teu nurut ka aturan-aturan syariat para rasulna, ngabohongkeun ka para utusan-utusan Allah di dunia keneh disiksa. Kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ketika manehanana ditanya eueuh deui iwalti fabakana da'wahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Setiap saat, setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah, Allah nurunkeun rasul. Tuluy be kebutuhan-kebutuhan jang nyampikeun syariat, Allah nurunkeun rasul. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul. Wajib jahot mah nu 25 masih ngade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho kuari geus kuisan ka jembut-jembut. Dan nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun kuari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya. Meuli apal ke kiai cenah teu daek apal. Otak ulama diberena ku Allah sakieu mah teu daek apal. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 6 Nabi Sulaiman. Jadi tidak ngaruntuh ya nama. Tidak ngaruntuh. Kebalik deh 1 Nabi Adam, 2 Nabi Isa, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Idris, 5 Nabi terus, 7 Nabi Muhammad, 8 kok. Dilempengkeun ge dilempeng. Ih, lain kita tuh. Kieu, hiji Nabi Adam, dan Nabi Idris, dan Nabi Muhammad coba. Geus dibenerkeun heunya. Kayak ditalar banyak kitu deh bae. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Hud, 5 Nabi Idris, 6 Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakieu bae meureun aing mah otak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntuh itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu. Ke 5 deui. Coba. Geus kitu-kitu teu daek bae. Pokokna mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu. Sakira-kira ditanya soleh. Tama ki soleh picung. Nabi mah siapa? Oh, nyaho aing soleh nabi berarti. Lut nabi. Hud nabi. Sulaiman mana ya? Ih, nyaritakeun nabi Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajahokeun kos kitu mah. Oh nya Sulaiman. Terus Nabi Daud nabi. Asalnya hoba eta kos kitu tah. Nabi Isa nabi. Musa nabi. Firaun wah musuh tah mah. Berarti nyaho nya tah. Asal nyaho bae cukup bisa gitu. Cukup tak deres tak asalnya ho Zulkifli nyahonya nabi tak lain sih Zulkifli. Ayo model apa teh ngaran Zulkifli. Sebab nabi tak lain itu pokok sih eta. Iya bae baca nyaho cek eta tanyakan ka ditu ka santri ya kan mah ayo Zulkifli si nabi tak lain aing teu kapalkeun kitu. Aji kakarak datang ke jurumiyah aing mah. Wah, santi bego ieu mah budak. Teu apa sarua bae. Atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah. Jadi geus nyaho tah asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae. Nya
jadi santri mengenahin sebab ayah dina kitabna mun geus kabeli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeli ngan can di aja tuh hese atau geus aja ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar. Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkan Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamautan hari sekian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sababaraha gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah karim Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana biwirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman ka dia jol Kangjeng Nabi Abu Jahal teh tukang maca Injil Abu Sufyan teh tukang maca Injil Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli berita ti Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh aya seorang pastor maca Barnabas asli begitu dibaca kunyana ja asli Bapak Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can dikeluarkeun amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku nyana dikancing cek lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi matak teu meunang kuari dibaca sembarangan di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad imannya na dakwahnya na hampir dibunuh mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi tapi tetap baik guys itu penyalahgunaan Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah punyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah tetep isi nama nuhankeun ka Allah mangerankeun ka Allah nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Kangjeng Nabi Isa kita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana
asal KDG ayah sahabat besi boga hadis catat kunyana teteh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana hartana kekuatana pikiranana zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu kene ti negara ka negara melalui laut kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana rawi hadis ieu kieu di sampingnya nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeun anak Imam Bukhari luar biasa jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu nah urang kuari geus ngeunaheun jasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik cenah ka Afghanistan diseret ku umatna diseret antara nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba masyaallah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dia makaungkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus nya mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta para rebat jasa di Baghdad kitu kene di Mekah kitu kene nu asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman bin Auf serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idielah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah masyaallah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ke Indonesia Masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas bae atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon
boga Syekh Syarif Hidayatullah. Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah. Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan. Wah, luar biasa. Aya eta lah urang di Zarah. Salah Zarah kuarim. Pak, kemana Zarah? Kemana ke Zarah? Banten. Naon tuh maksudna? Abeh usaha maju. Dah salah ya. Ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos. Kunaon hubungan usaha jeung Zarah? Ulah kos kitu. Jarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin, kadua nama usaha. Kadi deui sia mah. Atuh nu di dituna nu salah deui. Nu sok ngajarah-ngajarahkeunana bloon. Ayo coba bisi jarah saha nu boga maksud ka dia daftar. Sabaraha daftarna? Ya 500.000 lah sakiana teh. Wah eta tanu salahna kos. Ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jeung di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman Kiai nu kos kararitu. Nah, urang mah teu kabagian masa Kangjeng, teu kabagian masa sahabat, teu kabagian masa tabiin, kabagianana urang masa SBY. Wah, diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo, engke sagedeung deui. Nu jelas zaman eta bae urang mah. Bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat. Waduh. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh ka karak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan. Mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya naon? Perang tutut hook senjata nembak nu kieu ceuk. Antepkeun. Lupat sia, lupat di kieu-kieu doang. Moal ditembakkeun hook lur aing geus sia. Budak beladik goplak tuh kan bener kan. Paeh sia nama. Aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meresahab percis okos mega bae leumpang gunung gengke bae leumpang yuk ku balikat isapet ha lelempangan kali kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bah eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta
Ya Allah ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan. Teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal. Roh ararasu ngeguruh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana. Kos timbangan emas. Aya talanya